Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur kahadrat Allah Subhanahu wa taala anu parantos merengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Sata acana tepangkeun wasta sim kuring Erlangga Sofian di kelas 11 MIPA 5. Dina waktu ieu abdi bade nerangkeun tentang tema moral jeung akhlak. Naon eta moral jeung akhlak? Moral mangrupikeun citra jalma ngeunaan tingkah laku sareng gaya hirupna di masyarakat. Moral ket patalina sareng gaya hirup sareng kamakaan zaman sareng teknologi. Sedangkeun akhlak nyaeta kalakuan hiji jalma anu didorong ku hayang sadar ngalakukeun amal soleh. Zamanna beuki canggih, beuki nyebar gaya hirup dina kahirupan sapopoe. Sadaya kamajuan ieu ngandung nilai positif sareng negatif gumantung kumaha urang ngabalasna. Kusabab kitu, urang kudu kedah ngajaga moral sareng akhlak di zaman ieu candak anu positifna pikeun anu negatifna. Sakitu wae ti sim kuring urang cakepkeun diantarana hatur nuhun ka sadaya hadirin anu atos nyempetkeun waktosna kanggo ngageurapkeun biantara ti kuring. Hapunten bila aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.